A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Urusan rezeki kumaha kitu cek Gusti Allah, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Muhammad bejakeun ka para kupar-kupar Mekah kunaon make jeung sieun fakir endahan dikubur hirup-hirup atawa diazdu dicabut teu diasupkeun ka peranakanana atawa manehanana ditahan peranakana supaya ulah boga anak kabeh ngaranna ye nahnu narzuqukum kaula nu agung anu ngarizkian aranjeun kabeh wa iyahum jeung anak emang maneh kitu nu ngarizkian kaula nu ngarizkian. Kurang makan, kurang percaya ka Gusti Allah, kurang keyakinan ka Gusti Allah. Gusti Allah ngajelaskeun wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Al-Qur'an teh tepati-pati anu lempang kumalandang di luhur bumi kecuali Allah nu bakal ngarizkian. Wari aya surat ti bupati mun maneh jadi PNS bakalna ieu aya gaji. Eselon hiji sekian, eselon 2 kasih, eselon 3 sekian, eselon 7 sekian. Emang aya ge diayakeun bae lah pokona eselon 7 ge. Tah, eta berbagai golongan-golongan 1 2 dan sekian. Guru golongan hiji sekian, 2 sekian, 3 sekian. Eta keputusan. Tah, geus. Kuari diadukeun. Percayaan keneh ka Gusti Allah apa percayaan keneh keputusan bupati? Ternyata percayaan keneh ka bupati, padahal bupati ge menangieun Allah paeh saruanya lagi, tapi kurang percayaan ka itu. Aduh aing mah geus beusi teu digaji terus bae digawe pokona beusi teu digaji rempan aing teu asup di ngaguruan asana dipecat aing mah ke gaji aya ti Gusti Allah mah ieu acak Gusti Allah aing nu ngarizkian sia mah ibadah bae ka aing sugan boga kasieun henteu teu salat atuh biasa-biasa bae, tenang-tenang bae, kalem-kalem bae. Teu puasa tenang-tenang bae, tapi ku Allah dirizkian bae. Tah ieu urang mah percayaan keneh ka makhluk dibandingkeun jeung ka Allah. Nu mantak ipis jasa iman. Entek terus aya pendidikan tasawuf. Maksudna supaya keyakinan ka Allah teh mantep. Dididiklah supaya bergeser keyakinan teh ka Allah setik supaya pol ka Gusti Allah. Engkena boga pol ka Gusti ini berbagai bab, ieu keur bab rezeki bae polkeun ka Gusti Allah. Mandak lamun geus bisa pol ka Gusti Allah, ti eueuh ka aya nang Allah, kuari aya diurus ku Allah. Rezeki teh ya geus ditulis memeh urang lahir. Geus maksum berarti kan geus aya bagianana nu bakal ka urang moal bisa ku batur, nu ka batur moal bisa ku urang. Andai kata ku kumpulan sadunya deuk meunangkeun nu lain urang moal bisa. Nu lain jatah urang kumpulkeun jelema sadunya supaya ka urang moal bisa. Nu bakal lain ka urang tarik ka urang moal bisa. Nu bakal ka urang tahanan ku sadunya moal bisa datang bae. Tah supaya keyakinan kos kitu abe mantep ibadah ka Gusti Allah. Iyalah tasawuf ngaranna. Mulai urang boga keyakinan ka Gusti Allah. Geus aing mah dagang moal, tani moal. Geus deuk ka Allah bae. Aya, teu masalah. Aya sesuai mah jeung kelas teu masalah. Ngan aya teu sesuai jeung kelas ulah. Cek pamajikanana ka. Pan teu ka warung, lah ka Allah bae pasrah. Ngojek atuh ka. Ngojek ge sarua atuh kurang pasrah ka Allah. Pasrah we ka Allah. Capoe 2 poe. Kak, ieu urang teu dahar geus kumaha Allah bae. Kieu bae tuh ka aya geus kos kieu urusanana kakak-kakak tuh ka Allah kula mah deuk balik itu ulah balik bang. Manggodan atuh aing butuh pan ka sia. Tuh aing dibutuhkeun cek nyana. Aya di Paraban teu. Eta aya Paraban urusan Allah. Aya butuh urusan aing. Aing puyeng cek nyana ieu kakak. Kita kudu ngaji, dek nasawuf, dek norekat kudu ngaji, lamun teu ngaji cilaka. Aya pendidikan khusus supaya mantep keyakinan. Urang mun nyaritakeun keyakinan loba macam
ieu mah carita nuluhur Abu Yazid al-Bistami lepas kutubul aulia ngan memehna nyana zuhud geus jadi raja zuhud kapanggihlah jeung Ma'rufil Qurhi. Assalamualaikum salam ai maneh datang ka mana ka zuhudan maneh cek Ma'rufil Qurhi cek Abu Yazid kieu ulama zuhud teh coba tanpa ayat terbersit di hati ngahayang-hayang boh usaha boh tani terhadap dunia bagus aya bae di dahar eueuh bae sobar eta kitu kulama sakitu cek Ma'rufil Qurhi anjing kula ge kos kitu ambo cak Abu Yazid anjing kos kitu di negara kula mah aya bae di dahar eueuh bae nya sabar paling ngelem tah anjing kos kitu berarti maneh mah zuhud ka karang datang ke kos anjing ya Allah atuh kudu kumaha kieu mah hebat ulah hayang kana dunya di mana aya bikeun ka batur di mana eueuh sabar atuh pae cak kana kos ya berarti can kuat maneh tah jadi Ki Abu Yazid al-Bistami jeung Ki Ma'rufil Qurhi eleh luhur dina zuhudna ku Ma'rufil Qurhi lantaran cek Ma'rufil Qurhi aya zuhud nu asli mah kos kitu aya urang sakadar icip-icip bae sesana bikeun ulah datang ka diendekeun di iman eueuh sabar deuk sabaraha poe bae paeh geus bagian ti Gusti Allah kuat teu maneh kitu lamun mah teu kuat cara tadi aya di dahar eueuh sabar aya mah di dahar sakayang eta mah anjing ambo cek Abu Yazid al-Bistami wah taat kula ka anjeun ngaguru nu mantep tak kurang lamun ka Baghdad aya kuburan Abu Yazid al-Bistami Ma'rufil Qurhi Imam Isa Junaidil Babadi Sisri Sikti ngahiji gedinya Abu Bakar Shibli misah ka Baghdad jadi kabayang kuburan-kuburan kutubul aulia masyaallah. Aya deui jelema ibadah ka Gusti Allah lepas tina segala dunia sapoe di gunung bae dua poe tilu poe geus mulai rada kaluar kesang tis opat poe geus leuleus geus kicep lima poe geus rada ngalungsar ngadoa Gusti pancena jak Gusti mun yakin bakal dirizkian pancan aya nu mawakeun keneh bae sak Gusti Allah ta eta siapa ibadah zuhud yang aya nu mawakeun tolol ulah piceun eta piceun teu geus aya nu mawakeun mulai ka 7 poe geus leuleus jasa ngadoa deui Gusti abdi mah teu yang dibawakeun ku malu kaengge dibere langsung bae ku Gusti cek ya mun sangu-sangu mun roti-roti langsung di Gusti ulah make makhluk enggak saya kadalapan teh can aya keneh pandang telat amat cek kaburu pae hasan aya Gusti ka 9 poe ngadoa bari ngedeng Gusti iya ka makhluk mah dengan ka Gusti mah pandang nyantel terus ieu mah geus teu daya teu upaya ieu mah abdi mah ieu asalna sapoe ieu ku Gusti teu dikiriman abdi mah paeh tapi kumaha Gusti bae endahan kieu ilhamna ti Gusti tek rizki maneh poe ieu aya ngan maneh kudu ka kota leupangna geus teu kuat deuleu ku maneh kaluhur di deuleu tuh geus dibukakeun kasap berarti di deuleu di Lauhil Mahfuz bener rizkina aya di kota bakal numere ngan nyana kudu ka kota lain ti kamari ada aya keneh tanah enggak cek itu kuatnya saya kulantaran tulisan ada di kota ya oh nyana ngorandang ke kota ngorandang ke kota datang oge ka kota sejuk di kota kieu bener teu kebal teh aya nu mere sangu sapiring cai na sagelas
gegeran di dahar seger. Alhamdulillah. Ngadoa Gusti, pan Gusti mah maha kawasa. Atuh endek kadatangkeun rezeki mantak naon di gunung di leuweung kudu abdi ka kota capek. Ieu make kudu ka kota keneh bae. Haju eta make leungeun manusa tah abdi nu teu resep nama hayang langsung ti Gusti gedebug kitu tah. Mun roti-roti bug ka handap. Emang pikiran urang kos karar itu eta. Pikiran urang teh majar urang mah ibadah teh kos kitu. Cek Gusti Allah. Di mana encan wajar jadi wali aing. Ku ari mah ulah waka zuzuhudan ka leuweung cek ngana maning mondok heula bae. Santren tangan kiai. Can kailmuan ku sia. Ilhamna maksudna kos kitu teh. Ulah waka kholwa ka gunung ka leuweung lantaran ilmu kurang, moal saimbang. Moal saimbang ke lain jadi wali mikung sia. Ayeuna neangan heula guru, neangan nyana guru kebenaran eta lah di antara dua Buya Yazid Al-Bistami Syekh Ma'rufil Qurhi. Jadi ngaguru deui tah teu bisa, nu bodoh mah di bawah zuhud teh teu bisa. Nu bodoh mah pan ari anu pinter mah rezeki mah geus dibagi ieu kekilitrikan mah kekilitrikan bae tetep jatuh ai lain encan wayah mah tetep teu bisa. Boro-boro jauh nu geus di bibir ge ai lain bagian urang mah kapan ku kotok jago dipacok sok tinggal urang we nalekeun ye sia geus di bibir aing dah kan urang keur ngadahar jago aya kotok jalak tek eta mah percis teh mah kos calo duit mentaan ku babaturan set atuh lain milik ulah motor lain milik urang dibawa ku pamalingan. Nah ige supaya teger dina ilmu urusan kazuhudan masantren heula. Mantak moal bisa jelema diangkat jadi wali lamun teu masantren moal bae kan jadi kumaha. Kajeun teuing nya di Trisakti di UGM misalna yeuh kuliah, mun selain kuliah de kuliah lah pokona geus. Di mana tuh di IAIN misalna terus moal bisa. Lain jurusan kawalian tambah hanya ilmiah. Jang praktek lah kudu di pondok pesantren. Jurusan ilmu kawalian sakola tetap kudu mondok ya bisa. Yana guru kaditu kaki Ma'rufil Qurhi barang datang cek Syekh Ma'rufil Qurhi ahli zuhud bantak datang ka dia. Aduh aing naon encen ge ngaguru geus disebut bantak aing. Sia di leuweungnya hampir paehnya sia. Ngadoana teu beres. Bisa kanyahoan abdi ngadoa teu beres. Allah bebeja ka aing. Amoh. Sakit luhur abad sih. Oh parah urusan ada jeung Gusti Allah. Amoh. Murigak bulunya lagi. Murigak bulu. Tapi tetep can percaya. Can percaya cakena. Mainnya Allah ngobrol jeung nyana. Orang lah menceritakan kawalian teh kos gitu. Jadi kadang-kadang hayang seuri, kadang-kadang oh ya eta pendidikan apa gitu. Can percaya. Coba aing deuk mempercayakeun kos supaya aing yakin. Ternyata di luar gegerentesan eta kos gitu tah. Oh, cek sama dogeun teu percaya ka aing. Murid. Berangkat. Ayo. Ndek ka mana? Ngayakinkeun, sia teu yakin ka aing kan? Pan kanyahoan. Wah, beuki sieun wae. Ayo. Ndek ka mana? Ayo tuturkeun. Sok loba omong ulah mata tanya. Ayo aing boga babaturan. Oh, datang ka ieu mah babaturan. Wow, sono. Biasa adu tangkep lah. Atuh. Kedatangan ku Ki Ma'rufil Qurhi pohar jasa. Cari. Terus dibagiakeun cai, kopi dan lain sebagainya. Ke ulah ka mana? Dahar. Akhirnya bener sate. Daharlah ti luar. Nu boga imah Syekh Ma'rufil Qurhi jeung murid anyar. Zuhud bantat teh. Dadar.
cek Samarupil Kuri dah ka muridna kan lamun canda izin ti guru moal dah begitu Samarupil Kuri ngadahar sate hiji ngahanem lagi didelekeun ku duaan pan teu di daharnya ngan hiji doang dikuyah-kunyah ku Samarupil Kuri endah dikalo aku ya sekolah pada pamit baik sok dahar-dahar kalau pamit atuh geus pamit tinggal nu duaan urang cenah ieu ngadahar sate sakilobana itu teu ngadahar urang ngadahar dilojokeun ieu pan teu beres sih berarti sate teu beres ya kajian kumaha ge sebab Samarupil Kuri mah lamun beres mah sok dahar bae coba urang tes datanglah ke tukang sate. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ieu sate kan geus dibayar. Masalah sakieu teh. Mena nang ti mana? Menang meuli. Nu bener ya. Bener dang meuli. Nu bener ya. Urang mah lain lalagan urusan mayar 2 kali 3 kali masangan deuk dicek. Ieu embe naon nu sabenerna? Pan bisa marah gitu. Kula, ya kula. Kadatangan guru kula Samarupil Kuri kemudian dahar. Hadi eta satena kunyana diicip-icip ngaji di balang teu mungkin lamun ieu teu bermasalah. Masyaallah. Hampura cenah kula can tukang sate. Emang kurang gitu. Embe paeh ku kula di sate. Cak anu bantat juhud teh nyahoan kitu cenah tah. Guru urang embe paeh teh embe nu teu dipencit di sate ku kanyahoan. Pan urang mah eta mun lamun urang mah terus bae ya urang ada bangke kan. Tuh. Atuh pan ieu bangsa beungeut-beungeut ku sate teh jana apa? Atuh teh jana urang biasa bae. Dek bangket tadi naon pokona mah 15 tusuk. Aduh, atuh Bambang teh kudu kitu ka tukang sate teh hampura geus pokona mah jadi kulah yang gede untung, aya embe paeh anyar kanyahoan lah geus bisa teh bae. Guguran datang ka Samarupil. Waalaikumsalam. Dek nyaritakeun embe paehnya. Pan geus cahudi bae. Tah cak muridna teh, cak muridna. Mama, geus kula yakin ka mama. Yakin jasa geus kula bakal ngaguru jasa deuk ngaguru lantaran geus yakin jasa ngan ieu bae. Eta nu ngabejaan sa Allah. Maksudna nu ngabejaan Allah teh kumaha? Aya atuh atuh mah aing mah ngobrol terus jeung Allah. Oyang cenah aing. Kos itulah kutubul aulia lumantan geus hese jaritakeun ada nyana komunikasi terus bae jeung Allah mun nginum sangat dibejaan ku Allah dahar dibejaan ku Allah antara halal jeung haram menang ti mana dan lain sebagainya mentak sok aya ngahuleng bedek dahar ge kieu bae ge beusi di lembur urang anu ngahuleng kieu tah bawa ka grogol eta edan anyar eta ayo sekelumit nyaritakeun tentang wali Allah pohara jasa. Nu bodoh masa dek dijadikeun wali bodoh. Mentek mun hayang urang diangkat boga derajat tetep kudu masantren. Teu bisa tuh masantren. Cenah masantren modern, teu bisa. Masantren modern lain ulah teu sekedar ilmiah jangan ramekeun negara urusan politik bae jurusan-jurusanana urusan agama. Ngan endeup ngajurus ka darajatna salafi teu bisa di modern. Lain ulah modern teh ngan sebatas beung naon bedana jeung asam-up jeung asam-a jeung asad dan bedana taruah tah mah ngan beda ngaran sanawiyah eta doang bedana sakit sarua jang derajat tetep ngantren ieu beusi sing hade di lembur-lembur urang aya anu nurun-nurunkeun ilmu-ilmu kawalian tanya masantrenna di mana heula sabaraha taun masantrenna sebab moal diangkat jadi wali lamun teu pinter moal anti jasa hiji alla tusyriku bihi syai'a dua wa bil walidaini ihsana tilu wala taqtulu auladakum min imlaq yakinkan nahnu narzuqukum wa iyyahum apa wala taqrabul fawahisha ulah sok gadeukeutan bangsa fawahis kabair zina deukeut bae ulah komo zina
nginayahan kana cacak-cacak deket ulah teu komo zinahna kitu keneh pemabokan kitu keneh perjudian mazhar minha wa ma baton tegasna nu lahir nu ebreh wa ma baton jeung nu samar ari karena Allah mah pasti bae sieun pan aya nu kieu ye jelema teh anu kieu aya anu wani nonton orkes teata lamun eueuh sasaha lamun aya sasaha mampu aya nu kos kitu aya nu wani aya saha eueuh saha wani bae waduh eta mah geus mempersiapkan diri ka neraka tah jelas ieu mah dideuleuh geus kae anu eueuh teh nya anu eueuh teh oh aya maleng emang bener loba nu wau ih lamun aing nadi ditu mah dipandegelang nu aing daek nonton orkes aya di dieu mah mumpana aing dikiki di ustad-ustad ku batu deh ieu ustad aing teh kiai mah aku nonton orkes tapi lamun dipandegelang aing nyumbang lagu guys pokona mah ya Allah ta eta teh kos kitu neraka keneh sebab nyana berarti ninggalkeun maksiatna lain lillah karena manusia tuh gitu kan nonton TV teh aya di loba jelema embung mulus kieu bae haram giliran di kamar kieu bae sorang tenang sorangan bae di kamar blontak kiai tolol jadi ayo mazharo mah bener bisa dijaga wa ma baton anu henteu gitu adi di loba jelema mah mun ka HP ge haram ya haram eueuh jelema bae eta loba teh kiai nu kos kitu loba teh kiai loba aya bangsa pengusaha mah geus teu kudu kikituan mah geus ngajebur tah mah heula ieu mah kiai aya di loba jelema yang murid mung tapi sorangan boh tak eta henteu wa mabaton mazhar berkurang lillah berarti mun kadeuleu ku masyarakat nya ngajaga mun sorangan mah henteu tah eta cilaka tah bakos kitu ieu mah wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan nu ebre nu samar ditinggalkeun ku nyana lantaran sieuna lain ka makhluk lain ka manusia Allah berarti keur lobaan keur sorangan akur bae nu dipake ka sieuna Allah sedangkan Allah mah neulekeun teu neulekeun godim Allah mah sugan aya nundutan la takhuduhu sinatu wala nah teu pernah sare Allah teu pernah nundutan acan urang di bos mah bisa nah bos keur nundutannya jelap bae tuh guru keur deuleukeun nya ayo ngarokok bae ngaji los masalah teu kadeuleuh cenah teh teh eta mah lain ka Allah kan kos kitu mah ka guru ka bos itu mah teu ikhlas kalima wala taqtulun nafsallati haramallahu illa bil haqq ulah rek da bunuh maneh kawa-kawakan sebab baheula di Arab mah teu meunang salah saeutik cekal bunuh kumaha kahayangnya bae ngaganggu ka nyana bolo nyawa teh murah baheula mantak instruksi ti Gusti Allah aturan ti Gusti Allah ieu nu liba nu jelas terakhir wala taqtulun nafsa ulah rek bunuh awak-awakan allati haramallah nu ku Allah diharamkeun illa bila kecuali hak mangga model kumaha ngabunuh deui qawad diarana atawa murtad nyana kafir ba'dal iman murtad bunuh mun di negara Islam ku ari nu murtad bunuh mana deui rajul muhson tak iya ya kudu diranjam jelema zina sabada muhson zina ba'dal muhson aya ge bunuh sarua bae masyaallah nyana nikah biasa halal kemudian sanggeusna merasakan nikmat nak ngarasakeun kitu ngaranna jima hasil halal kuari zina jeung nu sejen ta eta teh wajib dirajam paehan eta mah hak masalah tah manukos kitu ya na inu limadzalikum wasaqum bihi la'allakum taqilun zalikum tayyinu lima tadi nu geus dicaritakeun wasaqum eta Allah marentah ka aranjeun kabeh la'allakum taqilun supaya aranjeun kabeh berpikir awas nu lima ieu alla tusyriku bihi syai'a
nomor kedua wabil walidaini ihsana, nomor katilu wala taqatulu auladakum min imlaq, nomor keempat wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, nomor kelima wala taqatulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq. Nah iyalah nu kudu diperhatikan bener-bener lantaran iya nu keur kumalandang di Mekah saat eta nu dilaksanakeun ku kaum kufar. La'allakum taqilun, coba berpikir. Nu 5 jelas, nu 4 ieu mah nu make perjalanan khofi mana wala taqrabu malal yatim